Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahalan nikah wa romasipah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana kitab Qurratul Uyun halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Waktulipa sareng diikhtilafkeun naon hal an nikahu naha ari nikah abdolu eta leuwih abdol awi takhli atawa nyepen kosong lil ibadati pikeun ibadah abdolu eta leuwih abdol. Diikhtilafkeun dina mengenai masalah sae keneh nu nikah sae keneh henteu nikah. Tapi henteu nikah teh supaya ibadah teu kaganggu. Nah leuwih abdol keneh nu nikah, abdol keneh atuh nu nikah. Kumaha jawabanana? Warrajihu ari kaul anu unggul annal abdola eta sanyana leuwih abdol al jam'u eta ngumpulkeun bainahuma antara nikah sareng nyepen. Li anna nikaha karna sanyana nikah laisa eta lain nikah manian eta nu nyegah minata kholi tina nyepen lil ibadati pikeun ibadah. Jawabana naha alus keneh nikah abdol keneh nikah abdol keneh nyepen pikeun ibadah. Jawabna saur kaul nu leuwih unggul mah pang abdol nama duanana, maksudna duanana nikah ongkoh terus ieu nyepen keur ibadah ongkoh. Naon margina? Margi nikah la ieu nikah teh henteu matak jadi sabab nyegah ngahalangan kana nyepen pikeun ibadah. Jadi ieu nikah henteu matak ngahalangan kana ibadah, justru ku nikah itu bisa jadi naon motivasi urang dina ibadah. Wa qad takarrara sareng nyata tos bulak-balik naon anna arkana nikahi sanyana pirang-pirang rukun nikah khamsatun eta aya 5. Nyata dijelaskeun dina bab nikah rukunan nikah teh aya 5. Naon wae nu 5 teh al aqidani. Nu 5 teh kahiji dua jalma anu akad. Berarti calon suami, calon istri. Hiji tah rukun nikah. Kadua wahuma ari al aqidani teh ajauju wahuma al jauju nyaeta jauz wal waliyu jeung walina wal ma'kudu sareng anu diakadanana saha naon alaihima ieu akidani wahuma ari akidani teh ajaujatu nyaeta jauz suami wasidak sareng mas kawin nason kalawan nas kama pinikahi tasmiati sapertikeun dina nikah anu disebut mas kawin. Jadi anu 5 teh rukun nikah teh hiji dua jalma anu diakadan, kadua nyaeta seorang wali nu diakadan teh suami istri, teras katilu nyaeta mas kawin, kahareupna kaopat mas katilu mas kawin, kaopat saksi 2, nah kalima ijab qabul. Itu dina rukun nikah. Tak au hukama kama pinikahi tafwidi wasighati. Di hukuman ieu nikah teh pi kama pinikahi tafwid dina nikahna anu masrahkeun diri wasighati sareng segat. Jadi rukun nikah aya 5. Qala nyarios Abu Muhammad bin Asim al-Maliki nu bangsa Imam Maliki fi arjujatihi dina bahar rojazna ieu Imam Abu Bakar. Dina bahar rojaz nyarioskeun ieu Abu Bakar wal mahru wasighatu wajaujani sumal wali jumlatul arkani. Jadi rukun nikah teh wal mahru saur Abu Bakar mah hiji mas kawin, kadua segat ijab qabul, ijab tinu janten wali, qabul tinu janten panganten pamagat. Katilu wajaujani nyaeta calon istri calon suami, sumal wali terus kaopat wali istri
jumlatul arkani eta jumlahna pirang-pirang rukun. Teras deui sareng saksi dua. Jadi aya 5. Lakin kola tetapi nanyarios al-Khattab Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Maliki nu bangsa Imam Malik rahimahullah. Adohiru ari anu dohir ana jauja wal jaujata sanyana salaki wa jaujata sarang istri ruknani eta jadi rukun 2. Jadi ini nyerubatkeun suami sarang istri itu jadi rukun 2 nana. Liana hakikotan nikahi karena sanyana hakikatna nikah innama tujadu pastina dipanggihan ieu hakikat nikah bihima kusabab ieu jauj jeung jaujah. Jadi dohir nama nikah teh nyaeta seorang suami sarang istri, ayana calon suami calon istri, sabab hakikatna nikah mah eta nurek ditikahkeunana teh calon suami calon istri. Wal waliyu saur Khattab Muhammad bin Muhammad mah wal waliyu ari wali wasighatu sarang segat sartoni eta teh syarat 2. Hari umum nama kan wali jeung segat teh kaasup naon lain syarat nikah kaasup naon rukun nikah. Ae li khurujihima tegasna karena kaluarna ieu wali jeung segat saur Khattab Muhammad andatin nikahi tina datiahna nikah. Wa amma sidaku sarang anapona ari mas kawin wasuhud wa amma sidaku anapona ari mas kawin wasuhudu sarang saksi palayam bagi maka eta teu meunang henteu peryogi teh naon aduhuma milang-milangna ieu sidak sareng suhud minal arkani tina pirang-pirang rukun wala minasuruti jeung lain tina pirang-pirang syarat liwujudin nikahi karena ayana nikah bidunihima kalawan salianti ieu sidak jeung suhud. Saur Khattab Muhammad bin Muhammad bahwa mas kawin jeung saksi teu meunang henteu eta kudu milang-milang ieu mas kawin jeung saksi kudu diasupkeun tina rukun lain kaasup tina syarat nikah kaasup rukun nikah sabab liwujudi nikah bidunihima karena ayana terjadi nikah teh teu bisa ku salianti naon salianti mas kawin sareng saksi jadi kudu aya ta mas kawin jeung saksi. Li'annal mudirro karena sanyana anu ngamadaratkeun isqatu sidaki wadukhul eta gugurna mas kawin wadukhulu sareng asup kana nikah bila suhudin kalawan teu aya saksi. Jadi wayahna ieu mas kawin sareng saksi mah kudu aya. Kesimpulan kesepakatan para ulama bahwa dina rukun nikah teh aya 5. Hiji 2 mempelai suami istri, kadua wali, katilu mas kawin, kaopat saksi 2, kalima ijab qabul. Ijab ti wali, qabul ti panganten pamagat. Wa qad nadzama sareng nyata tos nganadomkeun saal al-alamatul muhaqqiq. Al-alamatul muhaqqiq Abu Abdillah Said Muhammad bin Faqih Al-Mudris Said Muhammad bin Al-Faqih Al-Alamah bin Qasim bin Saudah rahimahullah. Makana perkara istadharo anu geus menta ngadohirkeun hukana masalah Khattab rahimahullah biqaulihi ku cariosanana itu Abdillah Said Muhammad. Innan nikaha saanyana nikah hukmuhu eta ari hukumna nikah an-nadmu eta sunat alama kana perkara soha anu geus jelas ieu ma min madhabina anu geus soheh ieu ma min madhabina ti madhab urang sadaya wa nukila sareng tukil ieu ma ruknahu ari 2 rukunna ieu nikah jaujan eta suami wa syartuhu jeung ari syaratna ieu nikah waliyun eta wali wasighatun sareng segat la ghairu fil mukhassali teu salianti dina anu ditampil. Jadi nikah teh hukumna nikah teh saur pendapat Abu Abdillah dina nadoman mah hukumna nikah teh sunat karena perkara anu geus nyohehkeun ieu perkara tina ti madhab urang sadaya jeung nukil ditukil ieu perkara teh kana 2 rukun nikah nu 2 teh nyaeta jauzan nyaeta seorang suami sareng istri itu pokok eta mah kedah aya nu ditikahkeunana. Aya deui nyebatkeun wasartuhu waliyun syaratna nikah teh diantarana wali
jeung segatna nikah lain tina anu eta. Wasahidani asyartu piduhul, saur pendapat Syekh tadi mah dua saksi eta jadi syarat dina piduhul dina asupna nikah. Wal mahru jeung ari mas kawin tordiun eta anu nuturkeun alal makuli kanu dicaritakeun. Wasyartu isqoti sidaki jeung ari syarat gugurna mas kawin yajri eta berjalan ya syartu ala pasadil mahri kana ruksakna mas kawin duna hajrin barina lianti panyengker. Hada ari kaul alladzi eta anu sageus nyohekeun hukana ladi saha annaqodu jalma anu naliti wa quludi jeung ari saban-saban anu boga akal lahu eta pikeun di hiji munqadun ari anu diturut. Di sependapatnya pun berbeda pendapatnya. Aya pendapat Imam Hattab mah bahwa syaratna gugur ari syarat gugurna nikah gugurna mas kawin eta berjalan kana ruksakna mas kawin henteu jadi panyengker kana syarat sahna nikah. Tari kaul deh kaul anu geus nyohehkeun nyata jalma nu naliti jeung ari saban jalma nu boga akal eta kudu nurut. Ngan kanggo urang kesimpulan tetep kanggo urang sadaya nurutkeun sepakat para ulama nu tadi bahwa hukumna nikah rukunna nikah teh aya 5 eta we nu kudu dipegang mah nyaeta 2 mempelai teras wali mas kawin segat nikah sareng ijab qabul saksi sareng ijab qabul segat nikah teh 5. Rupina tisim kuring pangaosan Qurratul Uyun cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.